alhamdulillah ayeuna simkuring kadongkapan oge salah sawios artis pop Sunda. Tah ieu teh anu ngadamel judul lagu Legenda Bungsu Bandung. Karasan ayeuna parantos aya di ieu patempatan. Alhamdulillah terus katingali kurang sadayana aya Kang Aden Arya. Kadieu teh. Karasan ya. Aya Kang Aden Arya anu sumping. Nah, alhamdulillah para wargi sayana di channel Bungsu Bandung anu di anti-anti ti tadi ayeuna partos dongkap. Aya Kang Aden Arya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah, ieu Kang Aden Arya salah sawios penyanyi tah karasan anjeunna anu nyiptakeun lagu Legenda Bungsu Bandung. Ayeuna tos diantos pun biangnya di ditu. Aduh, alhamdulillah Kang Aden kemana wae teh? Nya nyobaan we kieu nih. Oh gitu. Nya ti golodog ka imah, ti imah ka golodog kitu we. Eta kene. Nah, alhamdulillah lagi. Ya para wargi sadayana tina channel Bungsu Bandung ayeuna karasan Kang Aden ku aki bade ditarik ka itu bagi partos ngantosanya Kang Musai ditu nya Kang Aden Arya. Siap mangga Kang Aden ayo. Yuk, yuk Jige boy. Nyanggakeun ka para fans Mama Bungsu Bandung ya. Nyebut aki-aki. Tapi lagi sadayana insyaallah ayeuna alhamdulillah aki oge tos direncangan deui ku salah sawios penyanyi pop Sunda anu tos teu bileuk deui. Aya Kang Aden Arya. Kang Aden Arya teh salah sawios penyanyi nu aya di daerah Sumedang Kang Aden nya. Mohon. Salah sawios lagu-lagu Kang Aden anu di Sumedang teh naon wae Kang Aden tah tos dieu. Seueur banyak. Seueur we Kang Aden. Ayo basisir, Bang Emo, TikTok. Loba ieu. Anu paling muncul di dieu. Karasan jeung pun biang. Lain ngagulkeun emang alus. Nya. Aspiraku we. Salah sahiji legendaris ki. Leres. Legendaris bisa dibilang meureun ayeuna mah komo maestro meureun nya. Maestro meureun ahli meureun. Sanes mais beujit can ya. Salah sawijina aya lagu pun biang. Legenda Mamah Bungsu Bandung. Oh. Yes, legenda Mamah Bungsu Bandung. Tuh saking ku terkenalna nya. Ya. Aya oge pencipta lagu hayang nyiptakeun legenda Bungsu Bandung. Tah teh mah ti Mamah. Legenda kumaha ya Mamah ka dia? Legenda. Legenda Juragan Aden. Ya beneran Ari Aden mah salaku generasi penerus. Leres pisan Aden. Nah, tipun biang sok sanaos benten aliran. Benten aliran. Dari beliau mah tadina tina kawih. Kawih. Nyindennya. Tina nyinden Ari Aden mah langsung kana pop Sunda. Karena jingkrakna oge aya teman-teman. Tapi sok sanaos benten aliran tapi sanapas naon napas Sunda. Oh, tuh beda aya urang Sunda mah nya. Sanapas naon Kang Aden? Napas Sunda. Sanapa sanada sairama. Tah Tuh, tak ieu resepnya jeung disebat legenda teh di awalna naon heula. Tah, cicing upami Kang Aden aya bocoran teu? Nyiptakeun legenda Bungsu Bandung berarti uninga ieu. Nya terang mah nya ka indung teu apal. Atuh pangaguarkeun cenah kumaha ieu. Saha kapungkur teh beliau salah sawios tukang ngawih lamun baheula mah mun bahasana teh sinden. Nya sinden kasohor. Meureun Aden getik sainget Acan Borojol berarti aya. Can dijieun Mamah mah tos kok koler kok hidup kawetan ka kulon. Atau kaluhuran nya Den nya. Sunti bobot. Digeus tepi ka kulon pang ujungna gitu kan wetan pang ujungna ku we kidul kalernya meureun. Tidinya beliau terus ngagali kinya. Nuhun. Hiji da tekadna mah keukeuh nanjeurkeun budaya Sunda. Tak Aden salaku generasi penerusna mun nama tunas nya kieu dan maka karek alah Nya. mun sengeh teh mah sengeh sagede ting sabaraha senti. Eta ge lamun teu kacincang nya. Eta ge lamun teu kalulu. Tapi teh gitu. Pokona mah Arya teracun. Nah,
Tekeng pundungan, Su. Oh, ada mage tara punung. Patara, Mama. Indung nage ko tara punungon dibanting memang tidak hari dilemantikan inu perjalanannya. Beres. Seniman mah banting tulang teh bener-bener Tahan banting. kudu tahan banting ujianana cek mama teh mah cuk baheula mama mah nepi ka teu dibayar lobana teh cenah nyambungan ka ulang. Ai pece ditanya ka sama mah ka anak sin. Ai nyawa ka keluarga kene mah. Anak kadeu. Ai ka batur mah dibayar alhamdulillah. Tah ayeuna kieu naros ka Kumbiang ieu ka mama. Saur mama ieu sosok Kang Aden Arya teh menurut mama gitu nya. Pendapat mama kumaha sih sosok Kang Aden Arya wah dina vokal gitu kan wah dina gaya kana ai rupa mama udah mulus Tong kudu dijawab siapa. Cik kumaha mah Ti mama mah sosok Kang Aden teh kieu nya. Suanten. Sae halim. wih Bagus. Atuh dedegan pangadeg pangadeg saimbang jeung namina Aden. oh cuma jeung aki san Malep. Telepat Ibu Ramana nganamian Aden. oh telepat Tapi emang panginten ibuna teh saking kusayang Aden, jelas, kesayangan. Tapi da emang saimbang jeung dedeg pangadegna. laras pisan Rupana ganteng, jeung mamah mah indungna. untuk teu kasep temun kasep Terus suanten sae halimpu, rupina ganteng, gagah sembada kantun Aden mah promosi. oh entah gitu berarti sosok mama mahnya Aden mah ternyata rampak atuh da suanten sae. lamun Dedeg pangadeg lamun lumpat teh mah tinggal lumpat mahnya tinggal Kanada geus majang-majangkeun aya Aden mah iya. Atuh alhamdulillah. da bekelna tos aya ki salaresna mah nya. Oh. Da ayeuna mah teu sabaraha atuh lah hoyong ka TV kantun aya aki, aya mama. Insyaallah mama di TV. Toelan dititipkeun. Di aki aya TV butut namun pilih yang lebet TV. Aya bahasa teu sabaraha. Apa aya indung yang naon. Nya sok paling ngahalau Aden mah. Beda bulan anak geus dewasa anu kitu mah itu. Ah, gampil. Aden mah yen masuk kan dinuturkeun mama jeung aki itu. Terus alhamdulillah ayeuna tadi menurut Kumbiang Mama Bungsu Bandung bahwa Kang Aden mah Kang seluruh Mama teh kasep mah aya sora alus tanaga aya nya mah tinggal lumpat nya beureun eno tinggal bageuna ka dieu. Ayeuna kieu menurut Kang Aden sosok legenda Mama Bungsu Bandung. Sur Kang Aden ciri hiji anu dipikaresep ku Kang Aden di naon teh di naon atuh sosok mama naon sih? Eueuh deui bagus. Teu sombong. Sombong. Beliau seorang maestro. Ah, urang mah gagah nyebutna maestro da ka indung. Bae batur. Ya. Maestro seorang legendaris itu kan lebih daripada lebih. Oh iya. Kemudian guru saluran guru ki. Yes, mohon. Jadi geus loba murid, loba anak-anakna seueun pataeta nih teh mah teu sombong. Tah kitu. Jeung deui kieu Kang Aden nya, aki sok nalungtik kitu. Setiap panggung-panggung ada emang nya lagu si Mama. Geuning anu dilakukan. Ya. Tah salah sahiji kitu mah nya. Ya. Berarti Mama oge masihan naon nya masihan naon atuh jasa. Jalan kahirupan. Jalan kahirupan ke para penyanyi sadayana. Secara tidak langsung, Tah. oke kan mere rezeki ka anak-anak. Di panggung teh nu dinyaranyikeun teh kaseureusna lagu mama. Tuh, Aya aya ciri lagu. khas Tidak ki. langsungnya Tah, kita tah, Aden. ciri khas mah. Ciri khas mah aya nu bisa nyaruaan. Kumaha tah? Lucu. Jeung aya hiji deh kituan teh naon deh. Goyang leher, goyang leher. Biasa Aden mah. Teu geuning. Lain kos aya besotan. Itu ciri khas. Jadi ciri khas masing-masing Oh. kan. Anu teh tias, anu hanes kenging ngaresek ka Beres, mohon. Jadi mama ciri khas pribadi. Ciri khas nyaliranya. Kan di lagu-lagu. Ya, alhamdulillah. Pas kajian teh nuju naon di mana? Iya, itu geus oh mama. Nya. Koe aki. Mau nyebutkeun Oma Idah moal kan? Oma. Mana anu jungkir tak hayang eta mah ida. Yang nomret. Aduh, mata ayeuna mah bener inspirasi ti Mamah teh ayeuna mah diterapkeun ka rumah tangga. Ya. Jadi lupa saya teh, iya ucu ngeus Salaman. Eta salah sayidina terus lagu-lagu nu terus nyongcolan. Oh. Eta salah saja oke aya ki dasar jodoh. Dasar jodoh. Itu nu rek pagatke insyaallah. Wih deui moal nya. Wih deui. Itu teh kisah nyata ceritanya Tuh. Kang Den. Tah, Eta pangeun mah mung apa? Tah. Sedih. Sedih. Saacana ngaguar lagu-lagu Mama berarti kan aya perjalanan namanya. Panginten da Lagu mama sadayana aya cerita. aya cerita namun moal ayeuna panginten wah atuh diguar ka mah deukeun ka Subuh. Amat. Subuh. Tarunung Insyaallah tapi insyaallah bakal diguar ku mamahnya hiji-hiji
Jadi ngawitan lagu mobil butut namanya ceritana naon Surabi haneut talak tilu Rasa jodoh. tapi panginten moal ayeuna Kang Aden ge seueur lagu Kang Adennya salah sawiosna kamari namanya dirilis lagu TikToknya Kang Adennya alhamdulillah kamari syutingna berhasil oke Kang Aden mudah-mudahan ku aki oge mama sing sarehat terus berkarya masihan contoh ka generasi penerus Amin. Dilajeng. Sok da teu ngarasa kasaingan boh mama. Dulu Aden digugusur ke mama ti panggung ka panggungnya sameme aya wabah sadunya geuning. Insyaallah si pandemi teh ya pandemi. Kabujung aya Enak coronanya Kang Den. seninya mun teh teh mah urang teh mareureuh meureun ki sareng mama. tah panginten Ka generasi sejen ki. Aden mamah mah teu ngarasa kasaingan. Sok tah Ya, panginten eta teh salah sawiosna kieu ayeuna kieu wejangan ke di Kang Aden kamu para seniman anu bakalan lah maksud teh anu boga non potensi nya cik saur Kang Aden kudu kumaha tah carana mangga tadi teh mode Aden tadi sebat mama bungsu malah mah hiji bangga hiji kabanggaan gitu nya seueur batur atoh nya yap urang boga potensi urang boga naon teh kaluwihan ti baturnya bisa asorana aya terus apa dinada hiji lah latihan tah Tok rek lagu Aden, rek lagu mama mode cewek cowok sama wae cek Aden. Lalaki awewe mode cewek cowok sarua tah ti Kang Aden mah kitu hiji kuncina latihan tah ayeuna urang lajeng urang geser ka pun biang mama bungsu cing wejanganna ti mama kamu para seniman kumaha mah Ti mama mah kieu nya ucu hayu sing seueur penerus mama, sing seueur penerus Kang Aden, Aki Lenghoy. Pokona mah hiji ti mama mah berkarya keras. Teu kengeng teu kaopan, teu kengeng belikan. Teu kengeng teu payaan, dina seni mah kedah luber namanya terbuka. di urang esok aya nu belikan teh mah. Ieu tah. Asa dia tuh Aya pilihan aya. kali eta mah tong ditayangkeun Anu belikan mah teu kaur jangkung. Penek deui. jadi we ka kuring jadi we ka kuring kapal di sadayana alhamdulillah Aki di rencangan biang mama bungsu Bandung we Kang Aden Arya bangga pisan mah nuhun pisan Aki oge ti reng-rengan kumaha Teu kengeng belikan, teu kengeng teu kaopan nya berkarya teras. Teu kengeng makan ningali ieu tah. Motivasi Aden ieu teh naon dari mama. jempol Motivasi ti mama. leres pisan mah Mama saberapa puluh tahun mama mah kapimpinan teh abdi ngiring sawios teh dibayar oge. tuh Nu penting abdi ngiring Cek bahasa Inggris mah oh my. Nah, insya Allah Aki boga 5 panggung ayeuna insya Allah mah mau dibayar Eta mah paula situ deui. Ayeuna mah ulah. boleh mere panggung Aki terima Besok kararaunyeun budak leutik sagede kitu nya. Mama teh. aduh pada lagi saya kan sepisan ngobrol sareng para seniman kudu sina ngobrol gitu Sawe ya. resep pisan alhamdulillah Kelang masihan latif supaya barudak teu wakapi duitnya. Tah. Jadi mama mah kaunggal pimpinan teh abdi ngiring, wios abdi teh dibayar ge. Daripada abdi kudu ngumpulkeun mun baheula mah dayaganya, mun aya mah tukang orhan meureun nya. orhan Baheula mah orhan deksel. si mama nyebut genset ke deksel Ceng teh nayaga teh kudu disuguhan, kudu diongkosan, kudu dipanggulikeun rokok. Sedangkan mama budak bolon, budak segede kitu teh mama boga duit. Tak mama mah dan kaunggal pimpinan teh ngiring abdi wios teh dikumpulkan. Ari geus urangna karyana alus mah lain mamah nu meminta duit ka ditu nya. Gitu. Wani piro ngecek mama teu. Itu budak-budak karya urang tah. Budak-budak kieu teh. ayeuna mah saatna Aki Lenghoy bakal ngudang mama arek mentah gitu Ya bareng menta kitu nya. aduh mama nuhun pisan dan jalanana oke Kang Aden mah punten panginten jalanan waktu santai nyekapan insyaallah da Aki meresep ieu ngobrol sareng mama tapi insyaallah bakal disambung di zamannya Amin. margi ieu teh aya 4.400 episode gitu tah mun teh sabaraha episode teh alhamdulillah bae kamana we ngobrol mah nu penting mah rame nya mah nya mah ciri khas mama iha ucup anci saiki atuh 1 2 3 iha ucup nyanyi mah Kasusah di tembak rumah tangga tepa
mamah bungsuna anu gaduh channelna. Ieu naon cenah laguna teh Pak? Bibir merah. Sakieu teh musikna teh. Iya siap. Acan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tara Mang Ucu. Alhamdulillah. Wilujeng tepang Ucu sareng mama bungsunya. Alhamdulillah siang ieu nya Kang Aden. Iya, alhamdulillah. Pokoknya punana kaki lenghoy. Ieu mah pun incu pinten. Anak nama Ijem. Cocokan si teh sapanian gitu loba aya sakit. Aya si Pak masuk ke. Incu, ter. Pak, aya bibir merahnya, Pak. Kalau teh Haji, hapunten mama pangitannya ngiring ngagandengan di dia. Oke, ka Mami, ka Bapak Hansip, ieu Pak Hansip putrana Mang Koko Ciwalur. Tatangi sareng mama baheula. Alhamdulillah warga di dieu sadayananya punten kagandengan. Kaleresan mama bungsu. Ka dieu di ulem mama teh awis Ucu. Ieu mah nyasar nya Haji, nyasar. Nyasar wios bade dibayar lagi ku sampe sareng ku cau. Ku Haji biar angken warnya lira cenah kan itu. Pangalakan ku Kang Acilnya. Bibir merah, bajunya merah, kainnya merah, segala merah. Hai 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 hai, Ucu. Kalau jalan Ucu, kita pandang bulan. Awan hitam, ciri putih mengandung hujan. Iya. Alah Ucu, alah mani ngeunah cenah Ucu. Iya. Oh kecewa, pasangan pula, si tukang marah, pun mabuk pula. Hai 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 hai, hai 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 hai, hai 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 hai, Ucu. Oh kecewa, pasangan pula, si tukang marah, pun mabuk pula. Hai 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 hai, hai 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 hai, hai 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 hai, Ucu. Oh kecewa, pasangan pula, si tukang marah, pun mabuk pula. Hai 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 hai, hai 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 hai, hai 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 hai, Ucu. Berpasangan sareng Kang Hasip. Nembe bade ngawahan. Sing mah menang jodoh. Siap. Dua-dua. Pak, Pak. malam Minggu, malam panjang. Asik. Kaleresan Kang Aden. Leres. Ieu teh penari latarna ieu akhirnya Iya. moy. Iya asli. Sareng abah kenarinya anu gaduh restoran mana teh teh Pak? Etong. Bakar etong. Ya siap Ucu. Malam. Nu nonton sarusuitan suratna eak-iyakan eta nu ngipingna beuki teu tahan goyang mata kaedanan. Ayo midantu goyang pinggul kada Ucu. Iha. Aduh gitu eta kutak gitu ngagitu nama terlucu. Utak gitu gagancangan
baik. Goyang Karawang. Tah, kunak itu lain eok sih teh. Sana semua eok. Kucing nu eok-eok elut hai. Aduh. Mami, goyang Karawang. Takeo tuh gitu. Goyang Karawang. Mama sih eta mah gitu. Goyang Karawang. Gituan. Terus Mami mah goyang Karawang. Eok. Aduh alhamdulillah. Tapi si Molly ucing mama. Ucing mamahnya. Aduh, Ki. Kumaha? Mama atau selanya? Mangga. Siap. Ki sareng Kang Acil. Siap. Sok pilayan bade kaul Ki. Mohon pasti mah. Insyaallah. Iya. Aya mah punten anu kasuhun mama ngagandengan pengtanya di ngalayakeun anak Kang Aden Arya sareng Aki Lenghoy sapara kanca. Sok diteraskeun sinetronna berkarya terasnya. Siap mah. Sing Majang ulah parunungannya. Mohon. Kedah tahan banting janten pamain sinetron mah. Jantan pemain sinetron, jantan artis, ulah belikan pokoknya mah. Siap. Kahijina mati mama mah, ulah wakan ningali nu kieu. Tah gitu. Keketos karyana saya mah diudag-udag ku artos gitu. Amin. Di mama mah manatna sakitu ameh majeng nya. Hapunten anu kasuhun cekapan sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitu. Apalagi sadayana mung sakitu panginten di reng-rengan si kuring di Bungsu Bandung Channel. Insyaallah tepang deui tapi udah bakal ka mana-mana kembali bae dilanjutkeun ku Kang Aden Arya sasawios penyanyi pop Sunda oge kumargi pembiang aya bujeungeun oge sareng si kuring reng-rengan oge pentingnya teu hilap ngahaturkeun nuhun tong hilap oge di subscribe nya anu nonton Bungsu Bandung Channel tak ke urang dieu sadayana 2000 jami nonton di channel Bungsu Bandung di subscribe nya mohon dipencet di tadi ting gitu mohon araya sadayana pastinya mohon di wadah Bungsu Bandung Channel bungsa gitu sih kuring cireng-ringan oke aya Kang Bungsai oke Kang si ganteng kalau menjangkung tingsa ngarana oke jadi nuhun mudah-mudahan sing sarehat kameramen sadayananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Hira, Kang Bungsu